biasa teh anjing sakit panggil sareng abdi di dieu tabuk salapan. Akang jelap yang jadi ditilarang tadi teh ku Jaya kes kadapnya. Kang, tang hilapnya anjing. Kamananya si Akang teh diantar santai sedongkap-dongkap. Yati. Naon? Nah, teka ureman Kang Pur ya? Hah? Naon? Kumaha? Tujuannya bakal beli dia, si Surya teh. Kadang dia si Sarti sudah habis, padahal duitnya di anjeun. Dia bisa adi uwi si Woman. Miliknya kawin jeung budak Pak Kades. Beli senang desa di. Asli tidak milik di sana kamu. Itu sia ti kunaon? Ayo urang teh. Ayo. Alah, Sodim. Itu sia ti kunaon? Lah, heeh. Jangan ayo urang ngapain? Kuring nyeri hate Jaya, dinya nyeri ku si Surya. Si Surya anak kawin jeung batur. Bisa nyai berak ieu teu nyawa nanaon sok ayeuna maneh hayang nanaon ku urang dibere mang tahun-tahun kampung ieu aya we tumbal gara-gara maneh nyai juga tuh penelpotkeun Bapak si Jajang. Siap. Assalamualaikum. Non ieu? Ayo budak urang ka mana? Ka dieu sur dieu heula. Pak. Non ieu teh? Maneh ingetkeun teh ka si Yati. Yati. Oh apa tuh? Eta mah sok babarengan jeung urang. Tah ieu si Yati teh keur nyirian budak maneh. Nabat nyirian budak urang? Maneh teu apal. Paran si eta bunuh diri pas poeuna maneh kawin jeung si Sarti. Astagfirullah. Kuring nyeri hate ku anjeun. Padahal kuring teh satu boga dosa. Jadi naon atuh? Salila ieu ngajalin hubungan. Padahal senang, susah berbarengan dengan dia. Sebenarnya kuring teh teu bogo ka maneh. Kuring mah nganyaho ku ka maneh. Padahal saat can kawin teh Neng teh rek ngungkapkeun perasaan ka anjeun. Tapi anjeun kalah ka kawin jeung batur. Oh nya tuh, ayeuna mah akang tos terang rasanya ka akang teh atau satu ayeuna mah ayeuna tos beda alam. Itu si Jajang lain. Jigana si Jajang. Marana ya si Jajang. Yuk. Asa aya jelas tadi. Wah, di mana? Geus we antep eta mah. Fokusna ngadoang nyelapetkeun si Jajang. Ayo. Rek dibawa ke mana itu si Jajang? Nah hanya kurang pas ke gitu juga ke di alam lain. Alam
Gabongan, mana mah teu tekolo, jadi we kitu ngaleukin di bawah bojuri. Boga dosa, mana tekolo. Urang mah teu loba dosa, maning urang eta mah. Ah, geus geuning teu kudu teh beres kan ngabur berang, geus we dibahas. Sarampurannya berdak urang nyuruh teu marane euy. Bae geus sanggeus. Anu penting mah maneh salamet, arang balik lengkap. Raya kabeh. Geus we jadikeun pelajaran aya wajib jeung maneh jajang sampai teu deui. Nalung pisan ieu mah euy kabehan mun eueuh marane jigana urang di dieu kumaha nya. Terus kumaha? Jajang kali ya, jajang salim bola kemana? Jajangnya. Pak RW na dilewat. Jajang makarek oge ya, Pak. Jajang mah tos malawidang, jajang mah nya tos leungis ya. Ente salin ka Pak RW tah eta malawidang jajang mah. Ya Kakak RW dosa.